Pakana enak teh nincak kana ngalaksanya. Bapak tuh sabakara kali ngadabehan ngalaksa kan? Ngalaksa di Rancakalong. Ininya di desa Rancakalong. Iya, di desa wisata teh karena 4 tahunan. 4 tahunan. 4 tahunan. Kirang 4 langkung kali. 4 kali nabeh. Perjalanan. Kirang langkung eta di desa wisata iraha dieuyeumkeunana di desa wisata teh. Da baheula mah cenah setahun sakali teh di Di rumah desa. Di rumah desa. Jadi ya 20 tahunan mah ya. 20 tahun 20 tahunan mah ada. 20 tahunan. Di agenda wisata pamarentah eta mah. Iya. Nah, memang tadi nama kan di rumah desa itu masing-masing desa. Kan kusabab pamarentah mangdambakeun desa wisata itu wadah. Isi nama memang hebat pemerintah. Ngagulungkeun lah mengget tiap supaya gotong royongna langkung sae gitu. Ai keuntunganna Pak, keuntunganna dieuyeumkeun kitu ditinggal di unggal wisata kumaha? Keuntungan kumaha? Nya keuntungan tiap turukan. Tiap lukan ya memang keuntungannya mah nuka hiji langkung ngabudaya itu keuntungannya mah. Jadi antara rurukan desa Pemekaran, rurukan desa Nagarawan ya pokoknya nu 5 desa gitu. Jadi itu pegat di antarana silaturahmi, tah itu keuntungannya. Diamprokeun we Ya, di desa wisata. gitu. Jadi teu sewang-sewangan. Gitu. Ai kapungkur mah kan henteu kitu, henteu dibeungkeut lah gitu. Ya memang tujuannya judulna oge kan pamarentah memang ngabeungkeut. Iya, iya. Ngabeungkeut nu 5 desa supaya gulung kalinya gotong royongna katingali maksudna mah eta lah keuntungan mah nya. Ai saacana Bapak teh nyepeng sabaraha rurukan. Saacan di dieu ya, saacan di desa wisata. Sarurukan Sarurukan ya penggemar gitu. Desa Nagarawangi. Sataacan di Mun nabeuh ya, lamun nabeuh eta mah sanes rurukan eta mah. Memang Bapak ayeuna di grup eta mah, ya. di grup ieu memang Bapak nabeuhna di grup ieu, Bapak nabeuhna gitu. Nah eta mah nabeuhan di grup eta mah. di grup Iya. bagian anu Iya. gitu. Gitu. Aya nu Tapi disebat grup nama grup Terawangsa. Anu sebat rurukan mah cuman 5 desa. Anu gaduh rurukan seperti ayeuna Ya. Desa Nagarawangi rurukan eta sebatna. Oh. Ngan pada ngaruruk pisadayana gitu Ya, di ya. daerah lah gitu. Jantan nu sok ngalaksanakeun ngalaksa ieu teh hanya 5 lurukan. Iya. 5 lurukan. Cuman 5 rurukan. Bapak sok sanabeuh sabaraha grup, nabeuhan sabaraha grup biasana? Biasana nabeuh kadang-kadang 5 grup. 5 grup ditabuhan ku Bapak. Bapak. Eta teh nabeuh Sate acana, Sate acana. murang kali tariasa, mana enak geus tariasa. yang terus mandiri aya nama alhamdulillah. Termasuk oke. Alhamdulillah bisa aman. Sejauh-jauh sukses. Amin. Nuhun ah. Tai kapungkur mah henteu. Henteu. Prinsipna teh teu aya upami hoyong di selangan teh mah bingung lah gitu. Teu aya nu nyelanganna gitu. Siang malam kadang-kadang gitu nya teras-terasan. Ayeuna mah henteu gitu. Dibagi-bagilah ayeuna mah tos berjalan. Nah, jadi perkembangan dina seni Terawangsa, boh dina mubur boh dina ngalaksa. Jadi boh dina grup Terawangsa, boh dina panabeuh Terawangsa gitu nya seueur aya mah gitu. Seueur aya mah teu haribang lah gitu. Ai prosesi ngalaksa Pak. Eta teh aya sabaraha cek urang manahan sabaraha tahap gitu Sabaraha tahap. nya ti kawit Ti perumugi awal, kalain seh iya. sabaraha tahapan. Eta teh upami tahapan eta anu pokona nya pokok teh upami ngalaksana aya hiji
bewara. Bewara. Nah, disebat bewara teh ngabewarakeun yen ka masyarakat atawa ka jalmi-jalmi di mana-mana gitu yen urang teh bade ngalaksanakeun ngalaksa gitu. Tadi sebutna bewara. Kumpulan lah. Gitu, gempungan. Eta disebut bewara. Gitu. Eta prosesina kumaha apakah ulang halo-halo gitu Oh, ayeuna bade ngalakon. henteu. Aya mah rada canggih, Canggih. itu di seratan kan ada mah. iya. Kapungkur mah di unggahan we. Eta mah kuat sekali nya. Namun, Wah, nah jadi silaturahmina memang bagus kapungkur mah. Oh. Pami ayeuna sirurukan bade ka daerah anu Ya. gitu kan. Iya, Ya, kumanya anjang dekat lah, silaturahmi. dekat Saling gitu pisan, ya. Saling anjang. gitu. Ayeuna mah rada canggih gitu ke serat we lah. Yang HP lah setelah Di wapelan aya nama. gitu. Nah kahiji eta merak nya bewara. Bewara. Upami entos bewara salami samingon Ya. kumaha persiapan lah Ya. gitu. Terus bewara merak disebutna meraknya merak teh ngabagi-bagi bahan upami entos kumpul. Ya, Tambahan tadi teh? mah waktu gempungan Ya. ngumpulkeun maksudna meureun bahan Ya. yen kaping sakitu teh bade ngalaksa gitu. Terus tah berjalan tintos harita gempungan bahan-bahan ngempel di mana-mana gitu kapungkur tah gitu nya. Langsung entos ngempel gitu diperak merak disebutna merak teh dibagi-bagi. Kahiji kanggo laksaun sakitu kintal gitu. Kanggo emameun sakitu kintal, tinu samingon eta teh. Jadi Gitu. anu dikempelkeun teh hasil bumi ya we Ya gitu. enggak, itu hasil bumi, yakin hasil bumi gitu. Nah, terus prosesnya saentos merak gitu nya. Nya eta teh sapertos kahiji aya acara meseuh Meseuh. nya ditutuan Tutuan si nya parete gitu. nya gitu upami entos merak kalawan waktosna entos sukses Ya, ya. sukses yen kaping sakitu urang bakal ngalaksa teh gitu langsung di prosesna berarti tilunya Ya, gitu. bewara merak terus ngalaksanakeun eta Ya, gitu ya. dipeuseuh nya ditutuan gitu si pare eta anu sabaraha kintal lah gitu langsung di proses eta mah prosesnya memang lami samingonnya kan gitu samingon. Eta teh nami-nami prosesna ya dong. nu kahiji memang beas eta teh di wadahan ku boboko Ya. gitu nya atawa ku gitu. Salami 3 hari gitu di Banyuran Cai. kucai maksudnya supaya Kah. Ya, ya. Oh, jadi tadi kokotor tuh kokotorna kahanap langsung dikucuran eta ku kucai teh ya cai comrang Cai comrang. ya Cai cai comrang. teh comrang naon? apa cai comrang Oh, aya di sampean. wisata cai Cai comrang comrang we nya. aya di wisata ini gigireun ieu gigireun Penghil isung gitu. heeh aya tangkalan di ngan luhur Cai solokan comrang namina. eta comrang Terus langsung eta entos ya 3 hari lah itu di keuman langsung ditumbuk teh ditipung ya, si sengaja beas ditipung. gitu. Soalna lamun ayeuna itu prosesna kitu dan memang teh kapungkurna kitu di keuman eta si beas kenging nutu gitu upami ayeuna kenging nutu langsung ditipung kan Iya. oh teuas satu balik kumaha Sarang teu beuta. bensin tuh mereka dudukan di mana kada keperluan nah jadi entos gitu entos ditumbuk nya ditipung gitu. Langsung dibungkus dibungkusan ku daun songkok Daun songkok. ya ku daun songkok Tangkal naon songkok teh? udah nyarangkeun ge bakana ieu Sarupaning naon lah, sarupaning naon. sarupan daun Tapi rubak gitu. Ya. Oh, ini siga daun jati gitu nya. tuh gitu
santosna dibungkus gitu langsung dikulub dulu anu sakitu kintal adina teh gitunya dan memang tinu sakintal upamina ai entos diproses mah di kuluman teh ya ditipung teh ya langsung seueur atunya beuka nya gitu langsung dikulub entos dikulub mah dibagikeun ka masyarakat gitu eta proses ngalaksa lami matak waktosna teh ulah kirang ti saminggu ulah kirang prosesnya saminggu teh berarti 7 dinten genep wengi paginten ya. Iya. Oh iya. Beningannya proses ngalaksa teh itu proses hebat. Misalnya bagikeun da teh ka masyarakat. Non ka masyarakat dibagikeun. Jadi laksa teh pami ceuk urang mah Mameun lah, da mameun keneh. siga leupeut. Iya, siga leupeut. 4. Iya. Sok aya deungeun teh Pak atau laksana? Atuh aya, Aya. cuman laksa hungkul. Laksa aya deungeun mah kumaha anu geus dibagikeun mah nya. Sareng nade kieu ngalaksa teh dina bahanna oge cuman sabaraha jenis lah. Hiji penten parenya, beas, terus aya ciapu supaya lihat gitu. Terus kalapa santanna karut kalapa tuh santanna tuh sareng kalapana ya cuman sakitu uyah we eta bahan ngalaksa jeung bari proses eta teh bari urang nambah gitu nu mana nya ngalaksa eta teh nya upami proses ai masalah ieu mah bangsa Merak, bangsa Bewara kadang teu nambah gitu masalah eta mah dari Bewara we nya ruang riung ayo mah langsung dipiriku karawangsa ngalaksa mah soalna prosesna ngalaksa eta aya hubunganna sareng karawangsa jadi kan teliren musik karawangsana gitu aya sanes lohor mah jeung asar teliren jadi dina prosesna boh nyiraman oge gitunya manyuran gitu manyuran bahan laksaeun beas teh nu dikeureuman ngangge pirigan tarawangsa jam 7 giling gitu terus jam 3 santosna asar sekali jadi 2 kali sehari ngangge tarawangsa we teras ai ti lohor ka asar di luar kasar kumaha nya nambeuh eta waktu-waktu nambeuh teh ira eta mah teras nambeuh eta mah teras nambeuh eta mah nya jeda lohor nambeuh deui jeda asar nambeuh deui tapi dina upamina jam 1 mah atawa jam 2 wios teh ditambahan ge itu masalah eta aya mah nu ngaribing ngan kusab teu liren teh sok aya nu ngibing etang-etang ngantosan jam 3 gitu nya hiburan heula lah gitu maksa teh ngahibur nu damel iya gitu ya biningan itu lalakon ngalaksana resep oge Pak di aalit Pak naon teh ngiringan nu karari ngalaksa kitu Bapak ari bapak mah ti kelas 3 SD terus hobi karena tarawangsa sok ngiring dai kan kapungkur mah di daerah teh gitu nya gitu sapertos ayeuna kieu yang ngiring di kelas 3 hobi narawangsa mah Wih kakiwari meureun santiren lah gitu. Aing ngalaksa biasana diayakeun dina bulan naon Hapit nya panginten dina mah Syekh nama diri Hapit soalna memang dirobah 30 gitu urusan eta mah kan disebut teh nyepitan nyepitan Nyai Sri teh ya dari Sri teh ya hapit bukan hapit ai masalah tanggal mah eta mah teu tiasa ditentukeun sanaos hapit oge gitu aing can siap mah kumaha gitu asal ulah di bulan hapit ulah teu di bulan hapit ulah tebih teuing mah nya
Ai bang bentena ngalaksa sareng ngabubur suro Pak. Ngabubur suro mah citatanana eta mah ti riwayat Nabi Nuh teh ya. Nabi Nuh kelaparan teh waktu paparahuan lah. Gitu. Gaya mamun teh ya. Jadi eta mah bubur suro mah sakur gak aya mamun sakedik wae oge dikumpulkeun gitu. Jadi seueur di bubur mah kabagian sadayana gitu. Oh iya. Eta mah citatanana ti Nabi Nuh eta mah. Simbolisna. Ya gitu. Jadi seolah-olah meureun ya wala-wala bapak gitu apalah baheula-baheula nama soalna kieu. Lamun kemerdekaan teh mah meureun aya mah naon atuh diulang tahun Seremonial. ya gitu. Pak bentena nu ngabentenkeun ngalaksa saacan di desa sareng ngalaksa ayeuna satos di desa naon nu ngabentenkeun we? Kumaha Nya bentena moal misalkan ai kapungkur mah meureun nya sigana bade ngalaksa teh kitu ngadengna nungguan heula ilapan Ya, atawa ya, naon ya. gitu ayeuna mah kan nunggu heula cair atawa naon gitu nya. cair. Bentena tina naon? Benten nanti kieu ai kapungkur mah kegotong royonganana pakem ke gotong royongan teh gitu. Bermasyarakatlah sadaya karena urusan ieu gitu. Ari ayeuna mah rada-rada lah Rada-rada. gitu. Soalna ayeuna mah aya bantusan ke pamarentah. Nuhun. Jadi Ayeuna mah kieu kadang-kadang masyarakat wias moal sananakeun bae sanada aya ti pamarentah tak kapungkur mah teh aya kitu. Oh, teu aya bahasa kitu Teu nya. aya ngapungkur mah gitu. Reongan nya budaya reongan teh masih terjaga gitu. Tah gitu. Wis capek Siap. Tak kitu panginten Paknya. Ieu mah engke urang judulan. Naon judulannya? Teuing tah. Dongengnya tuh. Dongeng ngalaksa. Dongeng ngalaksa. Ulah sejarah. Nya. Ulah sejarah lah dongeng tarawangsa we. Dongeng ngalaksa versi Pak Abun gitu nya. Gitu. Kumargi seueur pelaku seni teh. Tah. Nah, nuhun Pak. Iya.